Jakartanya kemarin. Kabari ka dulur pan lah ngaranjang lah ka ditu cepat peti teh nganjang ka ditu teh uing teh Sararea sararea jeung pamajikan. Urang teh da umar mir euy ka Jakarta teh da can pernah. Tengah arti bahasana urang. Mah deh. Nah, pas datang ka ditu teh dulurna nanya ka urang. Cenah dek kamu kapan datang ke sini? Ada itu nanya. Heeh, datang ke sini mah apa hartina urang ge ngarti rada ngarti lah. Kita ka Jakarta ge. Tah urang mah kapan teh naon bahasa Sundana di eta teh? Bodoh ari kapan teh iraha. Astaga kamari ya dangukeun lah dangukeun. Kamari abis uing teh ka Jakarta jeung pamajikan. Pamajikannya. Tah kapan di dulurna teh nanya ka urang? Dulur pamajikan. Heeh, nutu urang Jakarta teh. Teh bisa bahasa Sunda. Heeh, nanya ka urang ari ieu mah geuning cenah. Bener kamu kapan datang ke sini ka urang teh? Oh teh bingung teh ngarti naon cenah ari hartina kapan teh naon dia bahasa Sundana deh? Ari kapan teh iraha. Astagfirullahaladzim kamari. Jadi ai kapan teh hartina naon? Ari kapan teh iraha. Kamari nah urang nanya kapan iraha. Dari geus saminggu naon ieu nguruskeun kapan-kapan. Kapan orang teh nanya ke kapan teh hartina naon? Hartina we geus Ayo, paranti mayit. tah eta bener.